yang bencana teh eta nu ngondang. Maaf Sunan Gunung Jati ge pernah ceramah hareupeun santrina Syekh Syarif Hidayatullah dina hiji waktu Indonesia moal eureun dilanda bencana lamun nu ngondang eta bencana geus aya di Indonesia. Santrina nanya saha Syekh nu ngondang bencana, hiji geus loba jelema para roho ka Allah, loba jelema sombong ka Allah, yang ngangkat semen mah dua sak dipanggul ku sorangan asa pangkuatna, barbel besi 100 kilo diangkat dengan tangannya merasa kuat. Tapi banyak sekarang orang yang kuat seperti itu nggak kuat membawa beban. Coba bawa kalimat Allahu Akbar, lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua, loba jelema geus teu karuateun ayeuna. Bener teu? Ngangkat besi mah 100 kilo asa pangjagona, tapi ngangkatkeun leungeun teu kudu mawa besi, teu kudu mawa beas 2 karung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, loba jelema geus teu kuateun zaman ayeuna. Leres memeh di luar tempuan di jero imah aya teu nu teu karuateun kitu di imah urang. Hati-hati memeh neuleuh batur teu heula di imah urang, bisikeun ka anak jeung incu minantu urang, hati-hati awas benahan di imah ayeuna. Bisa loba jelema nu geus teu kuat ngangkatkeun leungeun. Hiji, dua, di antara anu ngondang bencana di mana Indonesia geus dipimpin ku jalma-jalma sarakah, pemimpin hianat. Memehna wungkul hayang naik ngadeuketan nu marariskeun, hayang jadi pejabat wakil rakyat ngadeuketan nu malarat. Ngumbar janji bakal nyaah ka wong cilik geus nyongcolok di luhur tibalik jadi wong licik. Geus dariuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang kena ku paribasa nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, di laluhur mungkin makmur. Benar? Listrik, neon tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, nu penting beuteung bapak beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Benar? Loba nu hianat. Makana acak-acakan Indonesia ekonomina kuduna leuwih maju, geus 60 tahun 70 tahun merdeka teh geus beunghar Indonesia teh. Makana baheula Belanda ngararenong di Indonesia 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon? Kabita hayang ngarebut Indonesia sabab Indonesia beunghar. Kunaon beungharna ya alam Indonesia teh bisa digunakeun jang mensejahterakeun rakyatna nu sangsara kalakah mikeun balatak. Nginyeman we nginyeman. Tadi nu ngelola napan loba nu munafik jelemana, mentingkeun organisasina masing-masing, mentingkeun keluargana masing-masing, teu mikirkeun rakyatnya. Terus hayang naon di Indonesia aya emas, intan, berlian, antam, aneka tambang, minyak, tanah, gas, bumi aya, negara batur teu boga, Indonesia boga.